asak saya itu aku dikit ya. Jai ngalun terang garun ocayan eta kete karosong. Aku cenah ngalokokan ci apah mah pak aing. Tenang inung mah lapor ya. Panas bedus ini mah. Jerohan ngebugruk terus daharan tinggal laleos gerak. Baiknya hari dengar ayah eta anak lalaki gitu nih cowok teh HP nyontohan teu ceureuh. Kitu tah gerak dulu teh tah geroh nganalkeun we aing. Dak sagerohan ieu parabot ieu. Gerak ku aing wae geroh nganal ci asak gerak ke nginum nyari. Daek mun daek sih nginuman ci apa? Neng sageroh cenah. Loklokan ci apa tah? Sangek saya daharan hari. Gampang beukina tadi ge. Ai gerohan di aran teh. Moal ku aing make dibereng daharana dina batok teh budak eta. Manehna mah tadi ge dahang mana baskom, batur mah sana baskom. Oh, dawuh parabot piring meureunnan. Gusti. Aing maninyaan baudak mah ngabadega ka inung teh. Bae hujan mah. Da balain kita hujanan ya gero. Ya gero beungeut nya lain para saya. Sangat loba gelanana ge. Atuh da eta ti isuk teh gero geura nyebutkeun sanggeuk coba nya urut saha. Gubuk sama awakna badag ieu eta aing mah ieu disaeutik. Itu mah nang sili ceneuhkeun gero wae ge. Puara-puara teuing teh ha. Da daharana mah teu kudu dikuplak-kuplak. Beungeut. Iya. Kabina-bina teuing asa teh teh ha nyen. Pembantu ka inung teh. Kok surang ngajangkon nya mah di kumahan cedogeun dicai. Nang ceuleuh. Oh, ku aing sia mun mantog sia teh. Janyur.